Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jejara carios turunan siluman onom. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Kabadai anu satia mancok ngandongeng Mang di mana we aya mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilalancarkeun sagarupina nya tong hilap pirojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Mang oge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita turunan siluman onom. Sok kaparayun sadayana. Ganjangna carita serangan di bangsa kelas beki rongkah. Kayaan cairawan utarina herang ngagenclang teh kiwari menjadi kotor ngageblek hideung. Tanda pasukan kelas teh geus mimiti nyusup asup ka perbatasan negara Galemang kancana ku kakuatan anu sapinuhna. Caturkeun di karaton Prabu Galemang teh keur marentah Sisangkalarawa nu kiwari teh kapeto jadi panglima perang nu diandalkeun ku urang nagara Galemang kancana atau bangsa onom. Sangkalarawa manes salaku panglima perang, ayeuna waktuna bakal diuji nepi ka mana tanggung jawabna, nepi ka mana kamampuan maneh dina nyang hareupan musuh anu ngancam kana kasalamatan negara tur sakabeh rahayat bangsa onom. Maneh teh kiwari jadi andalan anu bakanang dayungan negara jeung kasalamatan rahayat. Lamun geus bisa nyang hareupan musuh numpes bangsa keles, maneh payus jadi pepayung agung ngadeg raja ngagantikeun Aki. Nya Aki, aing Sisangkalarawa tangtos bakal tanggung jawab salaku panglima perang anu bakal martahankeun nagara. Teka lara teka pati, moal arek ringrang moal arek salembang, bangsa kelas bakal bisa diungkulan. Hihihihihi, halus tah kitu Sangkala. Maneh kudu gede wawanen, teuneng ludeung jiga Aki baheula. Najan ayeuna bangsa kelas ngayakeun serangan anu rongkah, minangka serangan anu pamungkas, maneh kudu bisa ngungkulanana Tenang we Ki, ayeuna keneh aing bakal init, bakal luntah. Arek ngeprik prajurit ngeprak pasukan bakal dising hareupan eta bangsa keles. Cikera indit cung kera rumampah, kera indit kamedan jurit kera rumampah kamedan danalaga. Bangsa onom kudu unggul, bangsa keles kudu bisa ditilemkeun deuyem. Ceuk Prabu Galemang kancana ngajurungkeun ka Sisangkalawa mercayakeun sapinuhna. Atuh geus kitu mah Sisangkalarawa teh laju we undur satuluyna ngumpulkeun para prajuritna. Seja maju ka medan perang siap tempur ngagempur musuh. Sabada ngumpulkeun para prajurit, Sisangkala teh meuni gagahna keur numpak kareta perang anu sok biasa dipake kuno jadi akina. Ditaluturkeun ku prajuritna, heuyah-heuyahan caturkeun di perbatasan bangsa keles nu langsung di pupuhuan ku rajana teh nyaeta Prabu Kencleodang. Geus ngaleut-ngaleut ngabandaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang cigerah-cigerah. Ngarang sek maju ninggalkeun perbatasan, katempo manifikasieun pangawakan teh baradegul, sirahna lenang herang, taya bukan sama sekali.
Panona celero irungna barengkung bibirna cebleh kadewil. Untuna sihungan awakna mani harideng lestreng pokona mah pikasieun. Ayo batur. Ayeuna waktuna urang perang pangangkeusan. Dina raraga ngarebut nagara. Nasib ngurang ditangdukeun poe ayeuna. Urang selala ieu anu ditilemkeun. Ayeuna waktuna hudang deui. Waktuna jaya. Tapi nah laras Gusti urang teh bakal unggul. Nah bakal mampu nadah sinar manik anu parantos nilemkeun urang saradayana ye. Ulah salempang adalah we. Ngaing sala ieu tatapa teh supaya bogaan tina. Ayeuna kakuatan poek moal arek eleh ku cahya sinar manik euy. Sae Gusti pamikitu mah. Tos waktos na panginten urang teh jaya. Nagara bakal tiasa karebut. Jisim abdi oge teu nyangki. Urang tiasa bangkit deui. Hidup bangsa kelas. Hidup bangsa kelas. Ceuk patih andala we mana teh yakin. Kanu jadi raja na bakal mampu ngungkulan urang nagara bangsa onom. Prajurit bangsa kelas segaya-yahan bating kalarem matak pikasieun. Hidup bangsa kelas. Hidup bangsa kelas. Hidup. Sameme pasukan bangsa kelas jauh ninggalkeun perbatasan, kaburu dipapa ku pasukan bangsa siluman onom anu langsung dipupuhan ku Hisang Kalarawa. Atuh bentrokan dua pasukan teh geus teu bisa diponah deui. Maju. Ulah sieun ku bangsa kelas. Ayo, serang oi, serang maju. Hisang Kala mere komando atuh buru-buru pasukan siluman onom teh. Mapak kadatangan pasukan bangsa kelas keur wae perang geus dimimitian. Para prajurit geus silih alapati. Loba prajurit anu pating celerit rea anu pating koceak. Malah ti kadua belah pihak oge geus ngakan korban. Ngan bae matak aneh atuh. Tiap-tiap pasukan anu geus ngagoler dina kayaan paloboran ku getih. Haradak harirup deui we abong-abong bangsa siluman. Kajaba ari anu paehna hancur jadi haseup mah geus teu bisa muncul deui. Prabu Kensre Odang basa mireungeuh ka Hisang Kalarawa anu pupuhan pasukan musuhna. Kaget anu lain dikieu dan hakamana cenah Prabu Galemang teh beutan teu katemong. Basa disidikeun Prabu Kancele mani colohok. Jelas Hisang Kalarawa mah lain bangsa onom. Beda cenah getihna oge, beda oge sorotna anu katempu ku eta Prabu Kencele mah. Ari kitu nama lantaran eta Prabu Kencele teh teu apareun lamun Hisang Kalarawa teh hasil perkawinan bangsa onom jeung bangsa manusia. Tuh deuleu ku sia andala we. Anu mingpin pasukan teh lain si Galemang, tapi nahasahanya aing mah henteu wawuh. Mohon Gusti duka sahanya. Nakamana atuh si Galemang teh? Moal kitu ngengken ka batur, ka bangsa deungeun, sieuneun. Si Galemang teh geus jejerih ku pati, rempan ku ajal. Hehehe. Parantos sieuneun nya Gusti jiga nama si Galemang teh. Pamak kitu carana mah. Urang tangtos bakal gampil dina ngungkulan. Pikeun ngarebut kekawasaan ti si Galemang. Sakedap deui oge, Gusti Prabu bakal ngadeg raja. Ngan ngaing panasaran naha saha eta makhluk teh. Lantaran lain bangsa onom. Sumuhun Gusti duka ti mana tah? Keun, bade dising harepan Gusti abdi. Keur si andala weh mah arek sieuneun kudu kitu mah. Hehehe. Pokona dina waktu nu ngan sakedeung. Sadaya urang bangsa onom bakal tumpur ludas. Nya jong gerasing hanepan Gusti andala weh. Lamun pupuhuna geus bisa diungkulan mah. Tinang tu. Cacing cauna mah bakal mabur katawuran. Pati andala we teh laju we ngadeukeutan ka Hisang Kalarawa. Nu keur nembongkeun kagagahanana. Loba prajurit kelas anu geus jadi korban. Luus tes teu dihasil ngiles duka tingkamanana. Saha sia teh euy?
Bilaunan sia maya aing si Andalawe dele. Montong ngarusak prajurit ngaing dele. Ngaran aing Sangkalarawa dele. Urang mana sia teh? Nah, sia teh betdaek dititah ku si Galemang. Nah, si Galemang teh geus yeuneun euy. Pikeun yang hareupan bangsa kelas, nepikeun ka ngengken ka maneh. Si Aki lain sieunun ku bangsa kelas. Tapi kiwari mercayakeun ka aing Sangkalarawa anu bakal ngungkulan maraneh kabeh deuleu. Ke nyebutkeun Aki. Nah sia teh incuna si Galemang euy. Bener teh salah. Aing incuna Prabu Galemang deuleu. Patih Andalawe teh mani colohok kaget nah bener cenah eta si Sangkalarawa teh incuna Prabu Galemang. Jelas kapan ceuk Prabu kencle oge. Lain urang bangsa onom. Montong coba-coba ngabohong sekurang ajar. Sia mah lain urang nagara siluman onom. Nya menggeus ari teu percaya masok ke sing harapan aing si Sangkalarawa deuleu. Lamunnya sia boga kawani, sok deur si Sangkalarawa. Urang mimitian euy. Derwai atuh si Sangkalarawa teh adu hareupan icen jejateun nyang hareupan Patih Andalawe. Patih Andalawe anu kakara sabaraha gebrakan menang ranyu kaget lantaran tetela eta Sangkalarawa teh sakitu gagahna sakitu saktina. Sababaraha kali kabantingkeun ku tanaga si Sangkalarawa anu kacida pedasna. Patih Andalawe beuki panasaran laju ngaluarkeun ajen kasakten nibanekeun tenggelan jarak jauhna wus. Pating belesat cahaya hideung anu rek neumbrakeun awak si Sangkalarawa. Tapi si Sangkala tetap tenang laju dampalengeunna teh dipake nada eta sinar hideung atawa cahaya hideung anu pating belesat. Geleger nimulkeun sora anu pating geleger. Barijeng si Sangkalarawa teh tetep tagen teu unggut kalinduan teu kedah kanginan. Patih Andalawe manehna ti dieu bisa nyaksian lamun kahebatan si Sangkalarawa teh tetela geuning cenah luar biasa. Sakedapan mah ukur molohok we manehna teh acan waka ngalakukeun ditindakan acan nibankeun deui panarajang. Hahaha. Kunaon sia? Sia teh bot telaka ngahulang kitu. Asok ketrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa. Montong waka sombong si Sangkalarawa. Aing si Andalawe moal rek ditirih ke Patih, muareman ku aja. Sia sakedeung dia bakal binasa deuleu. Bakal musnah. Kituna teh bari ngawata kacian pamungkasna. Peledug haseup hideung mane mulek. Kayaan awak eta Patih Andalawe teh jadi robah. Jadi ngagedean geblik. Geblik ngadeuketan ka si Sangkalarawa. Si Sangkala teh ukur tangga wehan teh yeus yeunun. Lakadalah Sangkalarawa. Sia ku aing bakal dijajak deuleu. Geblik beuki ngadeuketan kaayaan teh menika rasa inggeung kawas aya lini gede bae. Sabada geus deukeut aya di luhureun awak si Sangkalarawa. Sukuna teh laju dicungcungkeun ka luhur. Arek dijejakkeun we cenah. Si Sangkala basa mireunge musuna arek ngajejek. Tetap tenang we kalah kanyeung sirikeun. Hahaha. Nanaonan sia kalah ngagedean gitu. Hasok jajak aing deuleu. Si Sangkalarawa moal nepikeun ka mejrea deuleu. Tapi sia ku aing bakal dirubuhkeun. Dan tapara deui dampal suku si Andalawe teh dipake nyejak awak si Sangkalarawa. Hiuk. Barang suku dijajakeun. Dampal suku nanti tadah ku kadua dampalengeun si Sangkalarawa. Geus kitu mah dicungcungkeun, disurungkeun sakaligus buguh we atuh. Awak si Andalawe anu geus ngagedean teh nepikeun ka ngacengkang kaburu. Alah, kurang ajar sia. Aduh, alah. Rasakeun sia kurang ajar. Curelat gajleng. Si Sangkalarawa teh ngacurelat ngajleng kana dada eta si Andalawe. Laju dijajakan we dadana teh. Uguh we atuh meni kocak dengek si Andalawe teh. Lantaran najan awakna ngagedean,
Teteh dijejekan ku siara Sangkalarawat teh asa ditotogan ku halu bae. Nepikeun ka pria labun jeulik. Alah, ampun Sangkala, ampun. Hahaha, moal dibere ampun sia. Sia ku aing bakal ditilamkeun deui deuleu. Laju bujal si andalaweh teh dikanyot. Balukarna matak pohara daya tengah dadak ngapleduk jadi hazeup. Hiles duka teuing ka mana. Prabu Kancele manehna teh kaget nu lain dikira lantaran batinna teh kiwari geus ditilemkeun ku si Sangkalarawat. Laju ngagajeleng ngadeukeutan ka si Sangkalarawat baribok terus sacarita. Kurang ajar sia. Sia geus nilemkeun bating aing. Nah sia sabenerna Ngaran aing Sangkalarawat. Aing incuna Prabu Galemang. Nu bakal nganjurkeun urang keles. Ku aing kabeh bakal ditilemkeun deuleu. Jadi sia teh incuna si Galemang. Aneh deuleu. Lantaran sia mah lain urang nagara siluman onomnya. Ulah rek ngabohong. Aing mah henteu ngabohong deuleu. Aing incuna Prabu Galemang aing mah urang dieu deuleu. Saha sia teh? Buah-buah sia teh rajana bangsa kelesnya. Bener, ngaing rajana bangsa keles. Ngaing si Kancele odang deuleu. Urang ajar sia, lamunnya sia incuna si Galemang, rajakeun deuleu pangawasan aing. Kaayaan ngeradak jadi poek mongkleng buta rajin hante katingali curug-curug ajan. Si Sangkalarawat kagetna cenah bet jadi poek sagala rupa. Tapi si Sangkalarawat anu ngawaris dua getih bangsa onom jeung bangsa manusia. Awakna nganadak ngempur hurung kayaan teh kiwari jadi caang. Ugoe atuh eta Prabu Kancele odang teh ngaranju kaget. Nah cenah eta si Sangkalarawat teh boga kakuatan anu pohara luar biasana. Awakna bisa ngaluarkeun cahaya anu caang kacida. Nepi ka serab atuh. Nepikeun ka meungpeukan panonna. Ngae. Nasya teh turunan saha deuleu. Karaeun teuing ngaring yang hareupan. Maluk jigan sia. Serap kurang ajar. Tapi rasakeun aing bakal ngateurukeun kakuatan poek deuleu. Reup deui harita teh kayaan jadi poek mongkleng buta rajin. Tapi aneh si Sangkalarawat teh bisa ngungkulan kayaan. Awakna jadi ngaluarkeun cahaya malahan mah beuki caang. Prabu Kancele odang teh maneh ngaranju kaget deui malahan mah panonna teh karasa perih. Lian ti kitu hawa panas mimiti karasa. Geuningan cenah eta si Sangkalarawat teh boga hawa anu kacida panasna. Anu matak ngaduruk lamun dideuketan. Tapi Prabu Kancele odeng teh beuki penasaran. Acan waka ngaku teterleh jajaten laju ngentrukeun sakabeh kasakten jeung pangabisana. Ngan bae si Sangkalarawat teh boga kakuatan anu beda. Da eta we basa dideuketan karasa awak Prabu Kancele teh beuki asa kaduruk. Malahan magur we hurung. Awakna teh kahuru ku seuneu anu ngababelah. Koceak Prabu Kancele odang teh ngoceak ngarasakeun ka nyeri anu pohara. Aduh, panas. Kurang ajar ngakakuatan naon dia teh. Panas. Awak Prabu Kancele odeng kiwari mah beak kahuru ku seuneu. Pas we cari haseup bareng jeung eta para prajurit na kabeh ngiles cari dihaseup. Luwes geus ditilemkeun deui ku eta si Sangkalarawat. Heuleuh mitra waktos naparantos teu nyakapannya. Sakeula urang tuna jajara carita turunan siluman onom dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.